Balik deui sareng abdi Zaki Firmansyah dina warta olahraga Panganyarna. Laga panas antara Persib Bandung jeung Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Kaping 23 September 2024 lumangsung sengit sarta ditungtungan ku kajadian anu matak prihatin. Pertandingan ieu lumangsung kalayan tensi anu tinggi ti mimiti. Persib Bandung hasil ngamangpaatkeun kasempetan pikeun meunang ngalawan Persija Jakarta kalayan skor 2-0. Tapi sanggeus pertandingan, kaayaan di stadion jadi tegang. Sababaraha suporter asup ka lapangan sarta aya anu ngalungkeun flare ka arah petugas keamanan, nyababkeun kaributan di stadion. Pihak keamanan gancang turun tangan pikeun ngendalikeun kaayaan. Sababaraha jalma anu diduga salaku provokator diamankeun pikeun diperiksa. Persib jeung Persija ngimbau para pendukungna pikeun ngajaga katertiban jeung sportivitas. Main bal kuduna jadi ajang hiburan jeung pemersatu, lain tempat pikeun karusuhan. Hayu urang dukung tim karsep urang ku cara nu damai jeung tertib. Tetep turutan perkembangan warta ieu ukur di waktosna sepak bola. Abdi Zaki Firmansyah dugi ka tepang deui sareng salam olahraga.